pasti ondangan. Ay ucil eta naon geus celana tinu bala. Geus modal teh. Maneh mah geus obek. Can. Geuleuh teuing nganan aing mah ah. Obek. Tai. Oh, gelis kieu geus di mana ya teh? Pasti ondangan apa pepangi jeung si ucil. Ah, teh mau bawaan, biasana sok angkaribung kana karese. Nya teh kunaon teh Oh. daerah dan terbahana. Nya meureun da hari di itu di nu parasmanan. Teu makan. Har, bieu ngamplop teu. Ngamplop. Sabaraha? 5.000. Berarti eta bae atuh parasmanan. Lain parasmanan atuh bae 5.000 oge. Jeung babaturan. Oh, Jadi atuh. babaturan teh cenah ngahagabung we gitu. Oh, ngagabung mah teh naon? Aya dangdutan eueuh. Aya. Aya artisna. Nyata can datang artis. Wah, artis emang geus urang sekalian ka ditu. Itu urang milu deui, milu deui mah. Urang rek nyanyi lah. Rek balik heula. Juga atuh. Lain ke heula. Tumawa henteu biasana sok tumawa di ditu mah. Henteu ya tah. Atuh nyatu badi jeung mawa dahareun. Henteu hare-hare nu boga imahna ge hare-hare kalakan. Aing mah moal bener. Kata balik we. Urang susua keur hajat ieu mah. Rek kamarahan deui paling isti ondangan ge teh. Nganter si Ucil. Nah, kunaon si Ucil? Kandahar. Nah can dahar dibawa ka tempat ondangan. Cenah dahar we di ditu. Emang nyarakeun teu ondang mah tulah datang seteh nyarakeun. Da bae tah geus amplop ieu. Terus mere amplop sabaraha? 5.000, 10.000. Yo, 10.000 mah ieu mah can sate beureun maneh mah biasana sate opat. Sate opat di tukang sate sabaraha? Coba can beureunan sop, can beureunan buah-buahan, Kembae dari nu hajat ieu tong ngitungkeun kos di warung. Ai pikir-pikir mah kadang-kadang urang teh kadang-kadang karunya kan nu hajat cek kitu teh. Jeung karunya itu ngitung sedekah watuh berapa? Kumaha mun diwawarkeun ucil ngamplop 10.000. Mah ditingilikan. Di daerah batu mah nu ngamplop sok diwawarkeun, kalau amplopna terus diwawarkeun. Eta sih waktu jeung batur. Oh gitu. Juga tuh maneh lapar mah. Karunya. Ya wae ngamplop 10.000. Kumaha nya? Biasana sok 50.000 di tan urang mah. Mah pasti mana? Asli. Ya Allah, wayah kieu karek balik. Heeh. Astagfirullahaladzim. Capek atuh mah. Lain capek dilulus. Emang teu tuluy ngarit. Ngarit. Astagfirullah si emak. Kan tadi terbalik, mak teh. Apaan tadi mah balik heula? Istirahat. Ini deui. Abi teh dek ka ditu, da enak mana geus ka dieu nya. Bae. Gara istirahat atuh hayu. Waktuna hayu. Istirahat.